haram ngajual halal anu suci kajalma nu rek migawe nu dibenci haram ngajual barang anu cacadena kacacadan tetembong kanu melina terselanya tirkah mayit Bismillahirrahmanirrahim. Hancana kantun masalah ariyah. Ari-ariyah teh nginjemkeun. Urang osok nginjem osoknya. Wa arkanul ariyati arbaatun. Ieu mah kantun nyamikeun we jeung pagawean urang bahwa rukun nginjemkeun teh aya 4 hiji mu'irun anu nginjemkeun wa musta'irun nu kadua anu nginjemna wa mu'arun sareng katilu barang anu diinjemna wasigotun jeung kaopat aya bahasa aya nu nginjem aya nu diinjem aya nu diinjemkeun aya bahasa nginjem senalah geus pasti duaan ya kop nu nginjemna aya nu nginjemkeun aya nu diinjemna aya senal bahasana oge aya nginjem sendal kop tak beres sakitu nginjemkeun mah nya kunaon atuh di dieu make kudu dicaritakeun rukun ariyah teh aya 4 sabab lamun henteu kitu sanajan urang maksudna nginjem bisa jadi doraka. Contoh reka cai ari caina teh mun di madrasah teh caina teh di luar di ditu tuluy we kaluar ningalian sendal aduh sendal urang mah da anti air nyaah aya we nu batur sendal capit urang maksudna manaon nginjem pake we ke urang teh tapi kulantaran eueuh nu diinjem naon eueuh nu nginjemkeunana jeung eueuh bahasa berarti ngan dua nu aya teh hiji jalma nu rek nginjemna nu kadua barang nu rek diinjemna dua deui eueuh hiji nu nginjemkeunana nu kadua bahasa atawa segat tah maka lamun kitu pindah ngaranna teh lain nginjem tapi gosob alias gasab ari gasab hukumna haram sanajan geus naon geus biasa urang mah pasti ridoeun pake we senal capit dibasuhan ke urang teh dina nya naridoeun tetep doraka sabab eta teh gasab ari gasab teh nyokot barang batur boga tujuan rek dipulangkeun deui ngaranna gasab lamun nyokot barang batur teu dipulangkeun deui ngaranna maling jiga naon jiga maling kadu nya di urang mah geus pindah ngaranna jadi mulung kadu nu saha kaduna nu batur di kebon saha di kebon batur cik lamun nu bogana aya ku urang dicopot ridueun moal tah eta teh
nyokot barang batur hukumna haram. Geus biasa kajen teh geus biasa hukumah teman takrobah. Kajaba mun datangan nu boga anak tadi aya kado lan aya di piwarang mah benten cerita nya ari di piwarang ari eta mah halal nya ari di piwarang mah bujeng-bujeng mulung ngala oge bebas bisi hayang cengek mah tuh di sawah nya tah tinggal ala we sabab geus aya bahasa ngaranna mere ngan henteu secara langsung. Aya opatnya hiji anu nginjeumna, dua nu diinjeumna, tilu nu diinjeumkeunana nu kaopat bahasa. Beres masalah nginjeumkeun. Tuluy aya deui nu dingaranan syirkah, syarikah, rerejeungan, koleb, moal apal koleb nya, babarengan atuh. Wa arkanus syirka khamsatun ari babarengan teh mirip-mirip jeung maparobati kamari ti payunnya hiji barang nu bogana duaan hiji warung bosna duaan hiji sawah nu bogana duaan hiji sawah nu bogana duaan contoh 100 meter berarti 50 meter ewang secara teori mah kumaha lamun 50 meter ka dieu alus 50 meter ka ditu butut kan eta teh pipaseaheun nya sanajan di awal aya kesepakatan eta teh anger we rugi bagian urang mah geuning butut nya tah bisi kitu. Wa arkanus syirka khamsatun aya 5 akidani hiji 2 jalma anu akad wa maqudun aleh nu kadua anu diakadanana wa amalun sareng katilu anu migawena aya zikruhu tegasna nyebut jalma anu migawena wasighatun sareng kaopatna segat bahasa. Ieu oge dina buktina mah sami-sami keneh. Si A jeung si B boga sawah digarapna teh ku si C nya. Tah maka si A jeung si B kudu aya obrolan ka si C ulah cek si A teh urus tu sawah ari si B teu apalna naon tah teh kenging kitu maksudna mah jadi kabehna kudu terang lamun teh mah eta sawah teh milik duaan.